urang ya perasaan wudhu berusaha nu bagus, salat berusaha nu bagus, urang emang pikir begitu jangan bagus zahir. Ketika orang terus baik salat dibagus-bagus pikir mah kitu asa urang. Ketika orang geus asup ka ilmu tauhid jaka bege lain nang urang, kabeh menang Allah, gerak urang teh lain urang nu Allah. Geus teh di aku ku urang. Allahu akbar naik geus berarti lain aing ieu menu salat teh Allah. Aing teh ya ieu mah ngan sakadar gambaran hungkul keur disolatkeun ku Gusti Allah. Aing keur ditangtungkeun, aing keur dirukukeun, aing keur diitidalkeun, aing terus teu boga perasaan ku kumaha. Lain hayalan perasaan. Lamun hayalan mah ngahayal bahaya deui bae eta mah engke huluan di akhirat. Salatna perasaan kabelah dieuna geus perasaan dilempangkeun didieukeun geus kabeh nang Allah eueuh nang urangan. Lamun urang geus boga perasaan model kos kitu geus jadi wali garana geus teu di aku urang ge geus teu di aku urang nu mantak ieu ayeuna jauh jeung Allah kahijab ku awak urang. Urang lantaran ngurusan awak ka Allah jadi urusan awak urang ngahijab ka urang. Ketika urang ayeuna kitu lapar eta ngahijab hayang dahar aing teh eta pikiran lain ka Allah ka hayang dahar ngahijab ka Allah. Komo haju hayang usaha mah komo haju hayang naik pangkat mah eta hijab makin luhur pangkat makin hijab gede hijabna mantak keur ngajabat paeh naudzubillah min zalik keur ka hijab jeung Gusti Allah. Tuh nu ngeunaheun mah teh di aku awak nu Gusti Allah jai basa bodo Allah bae waktu salat ngalaksanakeun parentahanana Allah lain aing teh mah gerak Allah bae eueuh bae nu di aku. Geus salat teh khusyuk lamun geus kos kitu mah lantaran geus pikiran teh Allah bae. Pikiran mimitina ji awak sia ahli politik lain bergelut di politik lain ulah mikiran politik sia berekonomi henteu naon teu ulah mikiran ekonomi ulah mikiran budaya ulah mikiran lingkungan pikiran sia bae kuari keur naon keur dinaonkeun ku Gusti Allah tah mulai tafakur ngaranna ji keur dilempangkeun deuk ka masjid eta inget ieu teh lempang sia teh nang Allah nangtung teh ieu teh nangtung nang Allah Allahu akbar nang Allah tungtung nama teh kaburu maca Allah akbar kabira nang Allah ya sasar sia eta can waktuna sia mah pikir bae pikir bae mikir bae engke datang sorangan kos kitu mah lamun urang ngaji dibere ku Gusti teh lain deui rasane ada lain deui tah kos kitu bae perasaan eta mah geus henteu dihayal-hayal kayak datang sorangan alah ngeunaheun amat cok aya urang ge lamun bulan Ramadan teh Allah itu salat tarawih ku gede-gede teh emang kunaon gitu tadina ngadah rujak pas hayang ngeunaheun di kos kitu jadi saya caritakeun anak ngeunah batin mah saya caritakeun anak nu bantak beda-beda wali beda-beda nyaritakeun anak beda-beda pengalaman jeung beda-beda penemuan anak ngan nyana nyaritakeun anak hese ngan kapan kadang-kadang dicaritakeun kieu ka ngeunah nyana teh engke dicokot deui ku Gusti Allah naon sababna besi engke moal ka urusan sebab lamun ngarasa ngeunaheun jasa salat maca Quran mung urusan jelema eta teh pan mohokeun manusia lantaran ieu nu mantak urang ayeuna ku ari teu husu teh mikiran kholku aya kholkuan di jero kolbu di jero hate mikiran aya nafsuan aya setan tah eta teh di jero kolbu teh tah lamun geus eueuh makhluk nafsu setan dunia tarak bisa husu mun masih kene aya duniaan di jero hatena anu kagambarna dunia lain Allah. Gitulah engke bakal dikumpulkeun jaga di yaumul kiamah di mahsyar urang kabehan nu bakal dijejeleh ku Gusti Allah ieu adalah musyrikin para kafirin eueuh deui bahasanya na kecuali nyana ge ngabohongan dirina wallahi rabbina ma kunna musyrikin ta eta teh nu kunyana kuari diperbuat seakan-akan eueuh teh lantaran nyana ngabohong ari urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi na ieu engke bakal katingali cararaan guron muhajjalin
acara angkabeh geus Kangjeng Nabi na didinya ngan padu datang doang. Ayo padu datang doang kabeh kaditukeun baru. Aya anu sabelah doang. Cak malaikat ieu mah sabelah doang. Ah malaikat sabelah. Ieu nu sakatuh doang can nu kence mah teh cak malaikat geus aya antang kurang bener tadina di ditunang geus aya geus hiji-hijikeun mah geus hiji-hijikeun ku Kang. Ayo geus beres kabeh karak geus wade nu cang. Eta hebat Kangjeng Nabi disebut syafaatil uzma. Syafaat uzma teh nyapaatan nulugan kanu doraka. Ai kanu henteu doraka mah deuk naon ditulungan. Eta mah atuh geus ka sorga sorangan. Tah ieu anu bangsa cacangna entet-entetan. Terus ang sabelah. Ieu saya penermang-remang ieu mah. Abdi di duniana dagang limbah Gusti Pate sia tapi sok kholatnya osok. Kan ieu teh saeutik cangna sakieu doang. Gegeuraan teu kaburu Gusti. Keur nimbang barang abdi itu. Cak malaikat ieu neraka teh bisa, cak Kangjeng surga bae masuk ngaji ieu. Ieu sok ngaji maca sholawat nya ngebeten-beten. Ikeur carita syafaat alhamdulillahirabbil tuh gede jasa urang iman gagang matak muludan rajaban lantaran naon engke tah syafaatil uzma teh engke diterapkeunana. Ketika wa yauma nahsuruhum jami'a urang bakal mun urang kuari osok muludan osok rajaban kajen teuing Muhammadiyah ngabidah-bidah ge geus aing mah di akhirat engke hayang diaku sakitu bae geus ulah hese-hese mun nya ngabidahkeun suekeun beungeut sia ku aing sia teu nyaho aing jawara geus bae kitu ulah hese-hese jangan ada masalah ngaji henteu pan nya mah deuk kumaha medera tuh bidah aing teh nyaho bidah penting muludan teman cenah lain yang mulu dan yang berkat ongkoh mulu dan ongkoh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan peternakan sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba tuh siapa bos gitu. Ieu mangga sababaraha kari pertanyaan kos kieu ye can kahalal artik bae ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek kitu-kitu kene. Ieu teh kos bank-bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Kitu-kitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 100M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkena untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang
per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyaho tante mun 10 orang jadi sering sabaraha duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tante teu ceuli aing datang ka kitu bae cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sekalian ngerebek ka neraka oleh segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulana kadang-kadang sok dibere urang teh kitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere eta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayo orang babarengan ayo sabaraha dinya modalan ye nukula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ayo urangna doang mah nu nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 ya geus jadi engke pembukuanana tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan kue anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian ya berarti ya orang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugianna 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek teh sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tu tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Nah, si C sekian. Terketahui modal keseluruhan ti A, B, C, D, E. Tah kanyahoan, kuari ndek bagi kumaha. Itu geus untungna bareng, rugi bareng. Ieu mah pan lain, unda duit di toko emas sebulan ngalir. Giliran rugi bae dicokot pan duitna. Pak gara-gara lah ya mesti kabulu bahaya cenah ya duit cokot embung rugi eta geus kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah, jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ka ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama permintaan uang itu menang baik hutang emas ngan ku emas deui. Muntah tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit ya kos kitu mah teh mah geus babarina deui
beres ayat ieu rek ngajelaskeun tentang kaum kufar jaksian kadirina bahwa dirina baheula henteu pernah musyrik. Jadi di poe kiamat di sidang para musyrikin dalam persidanganana engke nyana nyaksikeun dirina terhadap dirina bahwa dirina ieu adalah teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kuari Muhammad eta musyrikin kafirin sangangna jeung sacablakna ngomong di hareupeun anjeun Muhammad. Kita percaya bahwa pangeran teh aing yakni Allah nu nyieun langit jeung bumi embungeun teu percaya. Kita percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing tetep nyana teu percaya. Kahalangan ku egona ku takaburna tetep nyana embung iman ka anjeun. Malah nyana nyaritakeun bahwa pangeran mah ieu Manat ieu Uzza ieu Lata ieu Nailah. Etalah pangeran-pangeran nu diciptakeun tina batu nu kunyana disubuh bae unggal poe. Eta pangeran manehanana patung. Disedek-sedek ku Kangjeng Nabi aya eta mah sakadar lambang penjelmaan Tuhan ai Tuhan mah tetep bae teu kadeuleu caknyana cuman lamun urang nyembah kanu teu kadeuleu kan sulit maka dijelmakeunlah ieu patung eta mah penjelmaan Tuhan model kos kitu Tuhan teh serem sulina gede loh datang ka dieu kufar Isa dianggap penjelmaan Tuhan Maryam ia adalah orang suci Tuhan kena Bunda Maria Jibril Ruhul Kudus dianggap pangeran kena baik Masya Allah eta teh kos kitu keyakinan hese teh keyakinan mah nu bogana hidayah mah lain manusia lain rasul lain nabi lain wali lain kiai Allah langsung. Nah Muhammad ulah dianggap ulah dipakai nyeri hati geus antepkeun teh tugas anjeun mah anjeun bae dakwah tugas anjeun mah anjeun bae tablighur risalah sampaikeun kapan saja di mana saja ka saha bae adapun nurut jeung teu nurut lain urusan anjeun Muhammad ya Muhammad wazkur eling anjeun inget anjeun ke bakal terjadi di mahsyar. Jadi ayat ieu teh nyaritakeun dimensi mahsyar setelah kiamat. Setelah kiamat mimiti kiamat sugro paeh barzakh. Engke aya mahsyar digiring urang ka mahsyar. Mahsyar teh tempatna di Israel, Yerusalem. Tepatna teh engke mahsyar teh di dinya tah. Insyaallah nanti datang ka kuari teh memual beres-beres terus bae pas ini jeung pas ini jeung pas ini. Sebab asli nama eta teh kaum Yahudi di Palestina teh ngan diusir nyana bercecer kemudian kuari hayang boga negara deui nyana ngerebut negara nyana neuleus sejarah kaum Yahudi eta di Palestina. Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta adalah Yahudi. Kangjeng Nabi Musa adalah keturunan Yahudi. Bangsa Yahudi teh di dinya. Ieu teh negara aing cek keturunan Yahudi teh. Itulah lamun urang ngajujut bangsa ngajujut kaum seperti eta.
cabodo mah urusan maranehanana ngan ieu mah keur carita engke bakalna aya mahsyar Muhammad ulah nyeri hate Muhammad ulah sedih engke geura saksian jaga di mahsyar di persidangan Rabbul Jalil kumaha kitu وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ Allah alam bimoradi wazkur sing inget anjeun Muhammad yauma nahsyuruhum dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk dimimiti Kangjeng Nabi Adam berikut ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad dikumpulkan ku aing cek Gusti Allah moal aya nu kaliwat hiji-hiji acan urang berarti di tengah-tengah eta aya urang nya hiji jeung urang Turki jeung bangsa Pakistan jeung bangsa jeung India jeung Cina jeung Amerika jeung Inggris Jerman Prancis wabe jeung urang Maroko jeung urang kitu Mekah Madinah deres mah ieu nu hararideung bangsa jeung Negro Afrika Sudan nah ieu bakal bos anu putih nu koneng nu hideung ngahariji di tengah-tengah manusia bakal aya urangan di dinya teh aya urang di dinya make ampok-ampok urang-urang teh make nu kuari make jas nu kuari di dasian ngambai dasina ge sapatuna ge herang hasil korupsi engke mah make nangan dua helai doang timbangan ngejegir sabelah sagede dunia timbangan nu sabelah ieu sagede dunia jadi dua timbanganna nu ditimbang nangan sakadar sagede Haji Peri leutik jasa kan Haji Peri leutik ngaran Peri ge tetep kuari mah munggah haji bae teu gede-gede teuing atuh timbanganna nu ditimbangna teh eta pan kurang di dinya atuh padahal mah urang mah 1 meter persegi ge timbangan cukup taruhlah 5 meter persegi lah geus gede kitu kunaon eta jang nembongkeun kedahsyatanana ulah-ulahna naon deuleu timbanganna ge jelema geus heuleum gede-gede teh ieu teh udah ditimbangna sagede urang ayeuna cecepehna sagede dunia coba eta asana lamun di dunia protes urang protes ka SBY gede teuing biayana ieu sedangkan BBM kan geus digiclekeun ku ari ya ieu mah urusan Allah nah Muhammad inget anjeun eling anjeun supaya anjeun bisa nyampaikeun ka umat anjeun mimiti kuari di turunan ayat datang ka engke terus supaya nyahoeun yauma nahsyuruhum jami'an dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk bisi kurang jelas keseluruhanna jami'an wabeh ka orok-orok kanu misram teh kitu lahir memeh waktuna naon kadang-kadang keguguran wabeh araya kadinya yeuh rantu ya Allah sedengkeun non urang ieu aya di jero panggil ente mana bukunya ieu mana lah eceng malulu ieu teh sarua coba sarua tuh siapa itu sarua jeung sia adu kotokna ge jeung sia ke di akhirat ge bakal kapanggilna si eta jeung si eta deui al arwah junudun mujannadah roh teh kos tentara ngahiji teh jeung nu biasa ngahijina deui kuari nyana di dunia tilok ngaji engke di akhirat teh atuh isineun gaji dek kahiji teh isineun batur dot kahiji kiai brok di ditu nu tilok ngaji kadinya ayo kan boga ing men di ditu nage mun tilok kajen di dieu mah teh isin ai teu daekeun tadaikeun nu mantak dina kitab Fathur Robani Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun panjang ari dongeng ai bahasa Arabna makmun bahasa urang nama kieu
atuh di dunia ge kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui kebo ngahiji jeung kebo deui eta keur nyaritakeun karakter hewan karakter manusia tepan aya nu berkarakter kotok aya nu berkarakter bebek aya nu berkarakter soang aya nu berkarakter orai aya nu berkarakter macan aya nu berkarakter buaya ieu mah buaya kabeh ya karakter atuh jak kuari ge kuari urang samobil ye samobil naik mobil beda karakterna ye si ieu mah kieu atuh teu nyaman di jero mobil emang ngeunaheun teh di jero mobil henteu naon sababna nu ieu mah ngomongna politik bae nu ieu mah ngomongna budaya bae teu nyambung diajakan ngomong udah waduh situasi dan kondisinya ya beginilah akhirnya ya polisi ya kos karena itu tak betah sekian ngomong kos gitu malu karakter berbeda samobil rejeung teu nyaman tah nu ieu ekonom jeung ahli budaya atuh moal nyaman wari santri ngahiji jeung pamarentah teu nyaman henteu nyaman atuh santri mah ngomongkeun teh pan ngariung nyala teu atuh nyaman ada aja santri mah kos kitu iya nusa urang na iya lurah nyaritakeun teh nyaritakeun perkembangan desa urang kumaha aya anu nya mun anu pae mah kula nu nyalateuna atuh tapi pan eta kudu dibangun ku urang desa teh ya gorong-gorongna dan lain sebagainya cak ustad teh atuh masalah engke kula nu ngariungna kitu bae terus we cak lurah sial ngobrol bos kieu abat sih teu nyambung atuh teu nyambung tah eta teh kos kitu beda tah teu nyaman da sama mobil tah nu mantak engke turun bae beda nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka dieu teu nyambung kotok moal ngahiji jeung bebek moal ngahiji jeung soak moal ngahiji jeung embe di akhirat ya kitu eta keur carita di dunia mentek cek Tuan Abdul Qadir ulah sieun-sieun hirup mah urang ku ari teh itu resep ibadah coba ge kaserang urang nu wau sapoe dua poe bakal nyalamperkeun nu akur jeung urang ulah sieun-sieun urang deuk ka Medan ka ditu ka Medan bae engke ge sapoe dua poe urang mah ka masjid urang ka masjid bakal aya tadi masjid sapoe dua poe nanya ngahiji ulah sieun-sieun cek Tuan Abdul Qadir emang urang di dinya makomna engke ge aya deui jeung sama makom jeung urang kotok ngahiji jeung kotok deui begitu turun ge kotok lalakina kokok aja we numpakan ces beres ya Allah tah kuari geura ge jawara anu sok mabok teh berangkat kuari ka Serang pasti engke ge ngahijina jeung nu mabok deui pejudi ka Lampung pasti ngahijina jeung nu judi deui kajen kumaha ge begitu eueuh nu judi teu betah cakna hirup di Lampung kurang gitulah teu nyaman mending di mana tuh mending di Bitung mah loba batur cakna di Bitung mah ngeunaheun ka sisi kagir nu judi loba cakna teh jalurana ge judi ieu cakna sok sambarangan bae saya ngomong tuh jadi kitu we gahiji mata kuala sieun-sieun aya aknu akur lah jeung urang wajen teuing ka mamana ge urang teh sok geura urang ka Bali ka ditu ngeng dak cicing di Bali sapoe dua poe tilu poe selain deui tah urang ieu mah lain baturaing we urang ka masjid aya saurang bae mah dari mana emang bapak saya dari Cikupa oh Cikupa ya iya udah berapa hari di sini udah 3 hari dekat ke rumah Sarwiti ya tetangga saya kayak ngobrol gitu engke di akhirat ya kos gitu ye bayangan di akhirat sih ada ye Tuan Abdul Qadir teh ngomong teh kos gitu tak engke di akhirat teh al arwah jududun mujannadah cak Kangjeng Nabi engke di akhirat teh berat di basar wa yauma nasurum jami'a ingat anjeun Muhammad dina poean aing nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk kabeh ku aing bakal dikumpulkeun engke teh sing suliwer bakal nati ka ler ka kidul ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan wah ujian nama sing suliwer bahasa hebat sing suliwer nah anak
naon lari ti anak pamajikan yangan salaki lari ti pamajikan yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi indit embu ngadeukeutan emak lantaran boga salah ka emak indit ngajauhan adik lantaran kakak boga salah jeung adik nu ngerasa boga salah yauma yafirul mar'u min bayangkeun coba lamun hiji dua tilu deres wabeh kan boga masalah sing suliwer ieu ka dieu bisa dibayangkeun ku urang wah luar biasa tanya jeung babaturan aing di ka mana aing musti kapanggih jeung babat jeung dulur aing pot buku aing sawa ieu ka ditu wah geus pokona mah yauma nahsuhum jami'a ingat Muhammad engke tah ya Allah engke kapanggih tah mulai nu bagus ngahiji jeung nu bagus nu goreng ngahiji jeung nu goreng kapanggih weh jasia oh iya batur ngadu kotok guys udah gegendengan bae guys ayo si eta ka mananya sa Jepri itu teman tuh aya keur ngalentuk Jep sia oh ayo ka dia jadi malaikat kitu hese baris pelimbah atuh geus bae pokona mah ieu baris bangsa tukang zina bangsa baris tukang mabok ieu pamalingan baik maling lotok-kotok nu leutik maupun maling anu triliunan nah hiji bae di dinya sakarakter kotok jeung kotok deui bebek jeung bebek deui tah kuari geus rada rapi teh malaikat geus deuleu baris nu rapi geus kadeureun ieu rombongan kotok ieu bebek ieu wah ieu ora ieu ieu buaya darat ieu yauma nahsuhum jami'a ya Allah urang bakal di jero inggis jasa antak anu nyandung geura beres-bereskeun gilirna jeung napakah urang boga dulur beres-bereskeun besi can kaburu kabagi tirkah bapak ulah nungguan ke dirobol jalil mah panu dibodem ka neraka jahanam ye ulah macem-macem sing hade kajenting nu urang kacokot asal urang ulah nyokot ieu gede jasa bahaya yauma nahsuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku satuluy naing nu agung teh bakal ngomong ka jelema anu musyrik cek Gusti Allah musyrikin aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun cek ahli nahu mengarana istifham nanyakeun aina syurakaukum mana sesembahan anjeun mana patung anjeun alladzina kuntum taz'umun anu anjeun baheula keur di dunia boga sangka bahwa eta patung teh bisa nulungan patung teh dianggap pangeran patung nu nyekutukeun kaing dianggap bakal nulungan bakal nyapatan tah buktikeun coba meuna coba ayo patung-patung teh eta teh lain nanyakeun lain henteu meunang dijawab kieu wah Gusti beak kabeh henteu jauh nyahoeun atuh jadi lain nanyakeun ku situ teh mah lain taube nu matak istifham eta aslina mah nanyakeun tolabul ifham hayang nyaho kana nu encan nyaho eta aslina nanyakeun urang nanyakeun gede nah kadenak aya naon bah ari di warung si aya rokok Haji Samsu tahu aya bah nanyakeun ngaranna warung itu urang leutik meuli nanyakeun ka ngaranna nah kadena aya naon ari kakasia di mana di teu nyaho ku lagi coba tangan nanyakeun ngaranna sebab abahna teu nyahoan kakana di mana nah kadena kade emasnya di mana emak nyaho jatah di mana naik meo ke mana tuh di SMS-an
bener sia masih diantepkeun kitu atuh abahna ge kitu ieu baung sia anggap sarua burung apa mah leuwih parah malah tah eta nanyakeun ngaranna tapi lamun kieu mah lain nanyakeun ye jika contoh ngaji ye boga anak ngaranna si Pengki kadieu cicing bae Pengki kadieu cicing bae ki kadieu cicing bae tuh anak aing tidak kadieu gerak tuh anak aing tidak kadieu ngecedok bae digerokeunana digerokeun tetep teu daekeun kadinya keneh bae bapana tetadang kadieu hei ieu jawab aing sabaraha kali ngagerokeun sia hah sabaraha kali eta teh lain nanyakeun nyare kanan ngamemeleh ulah aya 3 kali mah ditampili ku kolota atuh teh lain nanyakeun aing sabaraha kali hah geus sabaraha kali ngagerokeun sia pan sia ieu bakawara amat teu ngodenge ka aing sia teu meunang ngajawab aya 3 kali atau 4 kali mah ditampili ku bapana tama lain nanyakeun nu kos kitu bentukna nanyakeun marah bapana ngaji jeleh teh istibto ngaranna angel amat sih digerokeun anak aing geus sabaraha kali ngagerokeun sia teu ngajading sia tah eta teh ya nanyakeun geus sabaraha kali aing ngagerokeun sia teu ngajading istibto tah mah angel jasa amat sih sia tuh aya angel aya nu kieu nanyakeun keneh tapi lain nanyakeun sabenerna mah aya jelema nang tangan bae ka urang si eta nanaonan tembok ke situ cari cek batur jagung nanaonan jeung aing aduh eta jawara gede mah didengekeun ji teu budak ngoceh kitu amat teu ngomong deui gitu aya deui informasi si eta saha si Dedi jangan nangtang bae ka bapak dah antep kos kitu ye ngomong deui dia nyana ngaku jagoan nyana ngaku jawara cantarung jeung ieu ai cantarung eueuh naonan lantaran geus pohara jasa nang tanganana ya hareupan punya sia bener sia jawara tuh itu cek si Dedi teh beak kulon beak wetan geus pokona masangnya nate aduh kekuatan dek takarak dikitukeun sakali cek cek guling cek mana kajagoan sia ayo pareta nanyakeun mana kajagoan sia mana kehebatan sia eta nanyakeun ngaranna mana ayo eta lain nanyakeun henteu meunang dijawab oh leungit teu meunang tak jadi bahasa-bahasa dina kitab teh ya lamun kurang diterjemahkeun dibahasakeun sarua jeung bahasa Sunda ge aya nu ngagerokeun ka anakna angel bae hai aing sabaraha kali sih ngagerokeun sia lain nanyakeun marah angel amat teh maksudna sia nang tangan aing ge kakarak sakitu ge mana kehebatan sia ketelukeun lain nanyakeun teh ngahinakeun jauh nanaonan sia teh aya deui jelema nang tangan dunia begitu dek ngadu mana dunia saya dunia sia keterukan jeung aing jeung hulu sia dibeuli ku aing sia mana eta teh lain nanyakeun ngahinakeun ieu ge sarua Allah teh maha uninga maha sagala-galana nanyakeun ka para musyrikin khususna musyrikin Mekah umumna para musyrikin nu aya di santero jagat kuari cak Gusti Allah aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun para musyrikin mana patung-patung nu baheula kumaneh disembah nu cek anjeun bakal nulungan cek anjeun bakal nyalametkeun mana patung hayo teu meunang dijawab jamal ngajawab ieu nya dana ge teu meunang leungit geus kabeulem teu bisa kitu geus eta rarungkul buktikeun patung-patung anu anggapan anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan bakal nulungan bakal nyalametkeun buktikan mana patung aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun atumal bisa kukumaha kafir teges tararungkul bae
summalam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Sumalam takun fitnatuhum satuluina mah teu aya fitnah yakni sasaduna para kufar-kufar teh, para musyrikin teh ilaan qalu kecuali nya ngomong nane wallahi demi Allah rabbina nu jadi pangeran abdi ma kunna musyrikin ja abdi mah teu pernah ngamusyrikeun Gusti ka Gusti teh abdi percaya pan baheula keur di dunia Gusti teh pangeran abdi ja abdi mah teu pernah ngusyrik ka Gusti tak tangkorak kafir ketika ditantangkan ku Gusti Allah nya ngomongna wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi teh pan mangeranan ka Gusti ja abdi teu pernah musyrik baheula sugan abdi nyembah ka patung ja henteu tolol teh bolon teh tak kuari-kuari ke gereja engke bakal disida ku Gusti Allah aina syurakaukum wahai para Katolik wahai para Kristen wahai para Protestan wahai para Buddha wahai para Hindu wahai Yahudi aina syurakaukum alladzina kuntum tas'umun mana patung-patung anu ku anjeun disekutukeun nu bajar teh bakal nulungan jeung bakal nyalametkeun mana nyana kabeh ngajawab eueuh deui jawaban iwalti hiji bahasa wallahi demi Allah rabbina anu jadi pangeran abdi ma kunna musyrikin abdi teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti percaya aja sah bahwa Gusti teh pangeran coba eta kos kitu teh musyrikin Katolik Yahudi Kristen kos karitu bakal ngajawabna cikang cing Gusti wanzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun deuleu ku anjeun Muhammad kaifa kumaha geura ngabarohongkeunana eta para musyrikin terhadap dirina nyana ngabohongkeun dirina wa dhalla jeung leungit anu ti dirina makanu yaftaruna naon nu anjeunna dibuat-buat yakni di dunia ku anjeunna dibuat syarik aing teh nyana nyieun patung sebagai sesembahan nu kumanehna disembah-sembah di kuil nu ka anjeunna disembah-sembah di gereja nu ka anjeunna disembah-sembah di berbagai tempat-tempat ta eta teh ku anjeunna dileungitkeun wa dhalla anhum nyana ngomongna ma kunna musyrikin berarti di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong tukang ngabohong di mana-mana ge ngabohong bae datang ka di akhirat ngabohong bae tak kos kitu karakter teh terus we di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong eueuh eureun-eureun tukang ngabohong mah coba bae ge urang boga babaturan di dieu sok ngabohong bae pindah ka lembur batur ngabohong di dieu sok cupat cepit sukat cokot atuh di dituna mah teu cukat cokot mangan cutat catut kitu bae eta mah dihandap waktu kerja di DPR mah ala kadar cutat catutna barang naik ka ditu ka pusat bohor ada lega eta mah lain cutat catut deui cuma comot beuki gede bae eta mah barang kaluhur jadi menteri geus lain cuma comot deui disebut teh ngarau ku siku watu geus baheng geus kumaha aing bae masyaallah tuh kos kitu tukang ngabohong mah tah nu mandak mudah-mudahan urang dijauhkeun tina penyakit bohong dijauhkeun tina penyakit nifak dijauhkeun tina penyakit syak dijauhkeun tina penyakit-penyakit anu taradud mudah-mudahan dibere ku Gusti Allah keyakinan ka Gusti Allah katentreman ka Gusti Allah sehingga kuari urang nyembah ka Allah di akhirat ge engke urang nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala naila musyrikin naila syuraka ditangtangan ku Gusti Allah lain dipertanyakeun ngahinakeun mana nu baheula kumaneh disembah-sembah teh buktikeun kuari moal bisa nya ngabuktikeun jeung deui sieun lantaran naon neuleuh neraka nu sakitu ngagebrahna tetep nya hayang salamet dengan bahasa wallahi rabbina ma kunna musyrikin sedengkeun kan ditonton ku KBH disurakan bohong disurakan engke urang kan disidang
urang di sidang Kangjeng Nabi aya belah katuh di dieu Kangjeng Nabi teh aya di tengah-tengah mizan nangtung nangtung begitu deh ditimbang aya cirina dina kitab Bukhari dijelaskeun tah begitu di sidang umat Kangjeng Nabi mah geus aya cirina beungeutna urut wudu celikna urut dikumbah leungeun urut dikumbah geus noel ke malaikat umat kulain kanyawan di mana tah caang beungeut celik suku leungeun geus teu kudu ditimbang deui asal nu sok wudu bae enggeus salamat lah geus kasalahan saeutik geus lah tanggung jawab Masya Allah geus asal wudu bae teu kudu salat geus ya Allah ya Rabbi Gusti Masya Allah gitulah nu mentak cek Kangjeng Nabi naon gitu mamin syai'in lam arahu teu aya hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sehingga sorga jeung neraka di makom kaula kula mah kuari sorga kadeuleu neraka kadeuleu gitulah cek Kangjeng Nabi mamin syai'in lam arahu hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sorga jeung neraka teh kadeuleu cek Kangjeng Nabi mata kula nyaritakeun tuh ahli sorga keur lalempang pan kuari rentul jelemahna geus kadeuleu rohna di sorga mata kaya sahabat ngacung ya Rasulullah ai abdi ka sorga apa ka neraka cek Kangjeng Nabi neraka nyana langsung tungkul bae waduh aing kaduhung nanyakeun atuh Kangjeng Nabi tanya ai abdi ka sorga apa ka neraka delegon sorga siapa aya nu nanyakeun ai abdi ka sorga apa neraka sorga aya nu nanyakeun ai abdi ai bapa abdi saha siapa kadeuleu ku Kangjeng Nabi kadeuleu ai bapa abdi saha Arisa ai bapa abdi saha anu terus bae pas aya nu nanyakeun saurang deui ai abdi ka sorga apa ka neraka neraka siapa kadeuleu Sidina Umar langsung mayun ka Kangjeng ya Rasulullah deuk nanya naon Umar abdi mantenanya ningali Gusti lamun neuleuh sorga bangonna teh yeuna ye beungeutna wajah Gusti manis sumingrah aduh sumingrah bahasa mana eta kula ge kakarek nyaho ku ari eta sumingrah bangonna ngeunaheun jasa tapi barang mun neraka bangonna kadeuleuna itulah cak Kangjeng Nabi nu teu kadeuleu ku kaula mah hatal jannah wan nar sorga jeung neraka ge kadeuleu jelema keur ngeungkeuy ka sorga jelema keur dikulub di neraka tah ieu kuari teh aya cak Kangjeng Nabi aya tabir di dieu teh aya tembok anjeun mah pandangan boro-boro ka neraka jeung ka sorga luareun tembok ge teh nyaho kula mah kuari keur didileukeun fi maqami di makom kaula sorga kadeuleu neraka kadeuleu tuh awewe loba jasa sing gulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak ana aksara ahliha sanyana pangloba-loba na ahli neraka an-nisa'u awewe tuh kitu nyaritakeun panggede-gedena ganjaran cek Kangjeng Nabi di akhirat teh jelema anu naek naon micenan qadarah micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran Kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga. Wih. Aju amalna nuturkeun, kadeuleu amal teh dibentukeun. Mata Kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena kitu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid. Lamun aya kotor di masjid dipiceun, mun aya tai kotok dipiceun, lamun aya kokotor-kokotor bae nu sok ngelap masjid. Teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta, cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gede nama lantaran keur menuju sorga. Tuh, cak Kangjeng Nabi pang bahaya-bahayana itu jelema nu paehna keur boga hutang, kreditan, riba, kadeuleu ku Kangjeng. Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar. Masya Allah mata kadeulina Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun sorga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah sorga sia ja kadeuleu jelemana di dunia pibakaleunana geus aya ih inggis jasa mentak cek Sidina Umar
geus ulah loba nanya urang maning nuturkeun Kangjeng Nabi bae rempan biasa ieu besi ditunjukkan ieu neraka teh besi ka aing ento anjeun mah sa Kangjeng Nabi Umar tuh anjeun mah geus aya di sorga kadeuleuh ku Kangjeng Nabi Masya Allah tah gitulah lumantar urang kudu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi kudu yakin ka ucapan Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi mak Rasul Allah ditinggalikeun dideleukeun bukti langsung urang ge bisa ningali cik Imam Ghazali di zahir boga dua mata jang paranti neuleuh kaayaan dunia di batin urang roh ngabogaan mata jang paranti neuleuhan alam malakut jang neuleuhan alam jabarut hingga Allah kadeuleuh lain ku mata ieu ku ieu kadeuleuh manya Allah kadeuleuh eta mangan hese ngabahasakeunana bae warin deuk teu kadeuleuh kumaha coba ge naon apan Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun cek Tuhan Abdul Qadir Allah teh ngadamel anjeun jeung pagawean-pagaweanana ai pagawean teh nangtung ai pagawean teh diuk ai pagawean teh leumpang kabelah dituna anu ngaragaji nu ngampak anu di pabrik eta pagawean ngaranna kicep ge pagawean ngadenge ge pagawean pan eta teh didamel ku Gusti Allah berarti jelema keur leumpang eta aya gerak Allahan nah waliullah mah nu kadeuleuh lain gerak lain jelemana nu ngagerakeun ka eta kadeuleuh kumaha kadeuleuh tah kumata ieu geus Allah teh kadeuleuh nu bentek awaliullah maka kerem kunaon ieu aduh ku khaliq kakerem kunaon ieu ku samu kakerem kunaon ieu ku basor kumahakeun nerapna bae sifat-sifat Allah khalqu teh basor teh sama teh aya kakerem teh keur dina sama Allah asa didengekeun asa kadenge bae leumpang ka mana asa kadenge ieu teh lautan dedengean Allah leumpang ka mana di mana cicing kadenge bae keur meujeuhna sifat etana nu keur meujeuhna ngeremnyana atuh kitu lamun keur meujeuhna ngerem teh ieu adalah sifat basor asa kadeuleuh bae di mana ge ka mana bae kumaha bae asa kadeuleuh bae sifat basor nu keur ngeremnyana wari sifat daudai sifat ilmu sifat nyaho Allah kamana bae urang asa dikanyaokeun bae ku Allah di luar di jero di kota di leuweung di kamar peuting beurang ieu keur kakerem ku ilmu Allah lah eta nu kadeuleuh Allah ngan hese dicaritakeunana ja eta kalam Allah ge datang bae ka urang teh selalu diomong ku kalam Allah terus bae ieu urang asup urang teh di imah masing-masing cek Allah wahai manusia ngaji melalui ucapan Kangjeng thalabul ilmi fardhatun kakeunaan ka urang teng bae ngan lain aya sora lain kieu hei Haji Rohim ngaji atuh teh mah ngaranna jin nu geus kitu teh jin di mana eta jin teh mah lah teu kudu kadenge bila harpin wala sautin hurupan soraan begitu datang ka dia teng terus naik ke majelis aju sendalna dibuka eta teh Allah keur ngomong hei Haji Rohim sendal copot dicopot nang sahani eta teh kalam Allah teh besi leungit ka plastikeun ji eta kos kitu nang saha eueuh sora eueuh naon tapi karasa nyulusup ka urang Masya Allah tah eta teh kalam Allah terus bae nu mentakeun lamun urang nyaritakeun kalamullah teh wah panjang dina jamul jawame urang nyaritakeun aqimus shalah tah eta teh putus-putus apa henteu sedengkeun waktu salat teh kapan eta teh putus-putus aya zuhur aya asar berarti aqimus shalat teh keur waktu zuhur mah kena ketika geus zuhur berarti pareum teh aqimus shalat teh dibahas panjang dina usul fikih urusan kalamullah nu mantak mun teu ngaji teu nyaho kajian gogo mah mantak ngaji mondok atuh mondok masyaallah tah kos kitu ieu urang kakenaan ku kalam Allah diuk je diuk kayak dibere hareudang ku aing je hareudang lantaran eta teh pinuh teuing beteung si Haji pinuh teuing beteungna dirinya lantaran
lantaran tadi sambal nalada teuing atuh aya kalam Allahan kabeh teh emang kumaha kabeh gerak Allah mentek ieu tulis sieun-sieun jeung kabeh gerak Allah urang teh lamun ibadah mimiti belajar fikih urang nu asa berusaha urang ieu perasaan wudu berusaha nu bagus salat berusaha nu bagus urang emang fikih mah kitu jeung bagus zahir ketika orang terus bae salat dibagus-bagus fikih mah kitu asa urang ketika orang geus asup ka ilmu tauhid jak kabeh ge lain nang urang kabeh ge menang Allah gerak urang teh lain nu urang nu Allah geus teh di aku ku urang Allahu akbar naik geus berarti lain aing ieu menu salat teh Allah aing teh ya ieu mah ngan sakadar gambaran hungkul keur disolatkeun ku Gusti Allah aing keur ditangtungkeun aing keur dirukukeun aing keur diitidalkeun aing terus teu boga perasaan ku kumaha lain hayalan perasaan lamun hayalan mah ngahayal bahaya deui bae eta mah engke huluan di akhirat salatna perasaan kabelah dieuna geus perasaan dilempangkeun didieukeun geus kabeh nang Allah eueuh nang urangan lamun urang geus boga perasaan model kos kitu geus jadi wali garana geus teu di aku urang lagi geus teu di aku urang nu mantak ieu ayeuna jauh jeung Allah kahijab ku awak urang lantaran ngurusan awak ka Allah jadi urusan awak urang ngahijab ka urang ketika urang ayeuna kitu lapar eta ngahijab hayang dahar aing teh eta pikiran lain ka Allah ka hayang dahar ngahijab ka Allah komo haju hayang usaha mah komo haju hayang naik pangkat mah eta hijab makin luhur pangkat makin hijab gede hijabna mantak keur ngajabat paeh naudzubillah min zalik keur ka hijab jeung Gusti Allah tuh nu ngeunaheun mah teh di aku awak nu Gusti Allah jai basa bodo Allah bae waktu salat ngalaksanakeun parentehanana Allah lain aing teh mah gerak Allah bae eueuh bae nu di aku geus salat tadi khusyuk lamun geus kos kitu mah lantaran geus pikiran teh Allah bae pikiran mimitina ji awak sia ahli politik lain bergelut di politik lain ulah mikiran politik sia berekonomi henteu naon teu ulah mikiran ekonomi ulah mikiran budaya ulah mikiran lingkungan pikiran sia bae kuari keur naon keur dinaonkeun ku Gusti Allah tah mulai tafakur ngaranna ji keur dilempangkeun di ka masjid eta inget ieu teh lempang sia teh nang Allah nangtung teh ieu teh nangtung nang Allah Allahu akbar nang Allah tungtung nama teh kaburu maca Allah akbar kabiro nang Allah ya sasar sia eta can waktuna sia mah pikir bae miki bae engke datang sorangan kos kitu mah lamun urang ngaji dibere ku Gusti teh ih lain deui rarasaane ada lain deui tah kos kitu bae perasaan eta mah geus henteu dihayal-hayal kayak datang sorangan alah ngeunaheun amat sok aya urang ge lamun bulan Ramadan teh Allah itu salat tarawih ku gede-gede teh jagan emang kunaon gitu tadina ngadah rujak pas hayang ngeunaheun sama kos kitu jadi saya caritakeun anak ngeunah batin mah saya nyaritakeun anak nu bantak beda-beda wali beda-beda nyaritakeun anak beda-beda pengalaman jeung beda-beda penemuan anak ngan nyana nyaritakeun anak hese ngan kapan kadang-kadang dicaritakeun kieu ka ngeunah nyana teh engke dicokot deui ku Gusti Allah naon sababna beusi engke moal ka urusan sebab lamun ngarasa ngeunaheun jasa salat maca Quran mung urusan jelema eta teh pan mohokeun manusia lantaran ieu mantak urang ayeuna ku ari teu husu teh mikiran kholku aya kholkuan di jero kolbu di jero hate mikiran aya nafsuan aya setan tah eta teh di jero kolbu teh tah lamun geus eueuh makhluk nafsu setan dunia tarak bisa husu mun masih kene aya duniaan di jero hatena anu kagambarna dunia lain Allah gitulah engke bakal dikumpulkeun jaga di yaumul kiamah di mahsyar urang kabehan
nu bakal dijejeleh ku Gusti Allah ia adalah musyrikin para kafirin. Deui bahasanya na kecualinya na ge ngabohongan dirina. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ta eta teh nu kunyana kuari diperbuat seakan-akan tate lantarannya na ngabohong. Ari urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi na ieu engke bakal katingali cararaan guron muhajjalin caraan kabeh geus Kangjeng Nabi na didinya ngan padu datang doang. Ayo padu datang doang kabeh gaditukeun baruan. Aya anu sabelah doang cak malaikat ieu mah sabelah doang. Malaikat sabelah. Ieu nu sakatuh doang can nu kencewan teh cak malaikat geus aya antang kurang bener tadina di ditunang saya geus hiji-hijikeun mah geus hiji-hijikeun ku Kang. Ayo geus beres kabeh karak geus wade nu cang geus eta hebat Kangjeng Nabi disebut syafaatil uzma. Syafaat uzma teh nyapaatan nulugan kanu doraka ai kanu henteu doraka mah deuk naon ditulungan eta mah atuh geus ka sorga sorangan tah ieu anu bangsa cacangna entet-entetan terus ang sabelah. Ya saya penermang-remang ya mah abdi di dunia na dagang limbah Gusti Pete sia tapi sok sholatnya osok pan ieu teh saeutik cangna sakieu doang gegeuraan teu kaburu Gusti jadi keur nimbang barang abdi cak malaikat ieu neraka teu bisa cak Kangjeng surga bae masuk ngaji ieu sok ngaji maca sholawat nya ngebeten-beten ikeur carita syafaat alhamdulillahirabbil gede jasa urang iman kakang matak muludan rajaban lantaran naon engke tah sapaatil uzma teh engke diterapkeunana ketika wa yauma nahsuruhum jami'a urang bakal mun urang kuari osok muludan osok rajaban kajen teuing Muhammadiyah ngabidah-bidah ge geus aing mah di akhirat engke hayang diaku sakitu bae geus ulah hese-hese mun nya ngabidahkeun suekeun beungeut sia ku aing sia teu nyaho aing jawara geus bae kitu lah hese-hese jangan ada masalah ngaji henteu pan cenah mah da kumaha medera tuh bidah aing teh nyaho bidah penting muludan geus eta mah cenah lain hayang muludan hayang berkat ongkoh muludan ongkoh masyaallah ya dek ya di perumahan-perumahan geus loba wahabi geus ulah ngadalil-dalil urang mah teruskeun bae ulama inget wa yauma nasuruhum jami'a engke tah Kangjeng Nabi cicing di tengah lamun urang iman ka Kangjeng cak Kangjeng Nabi aya salat masjid ada carangan di jero hate sia teh aya aingan kadeulepan ku Kangjeng Nabi atuh Kangjeng Nabi mah boro-boro padu hareup ku ari ge janeulekeun Kangjeng Nabi teh kakalayangan ku ari teh lain lalagaan kakalayangan mana nu keur maca sholawat mana nu keur ngaji bungaheun Kangjeng emang kakalayangan teu maot Kangjeng Nabi ningali tuh aya nu di handapeun tangkal Ambon cak Kangjeng Nabi teh yo didinya bae teh mah ngajina betaheun jasa tah mah atuh di Kangjeng Nabi dideleukeun bae ya Allah sia cek teh sia betanggal Ambon nah tapi cek di tanggal Ambon tuh aing mah kadeuleuh nu di majelis bae teu kadeuleuh tangkorak sia meureun ya Allah wa minhum may yastami'u wallahu a'lam